Para mitra sadaya rengse bagian K28 ayeuna Mang Jaya bade neraskeun bagian K30. Naon cenah carios nyambungna Mang Jaya? Carios nyambungna nyaeta Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS dina bagian K30. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Dina para mitra kakirangan ngadugikeun ieu dongeng hapunten nu kasuhun oge Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa nyugemakeun. Hatur nuhun baros subscribe sareng locengna sakali ge cekap eta para mitra. Subscribe sareng locengna sakali cekap atuh para mitra namung upami kanggo like, komen sareng ngabagikeun mangga tiap waktos oge mangga nyangakeun bae. Wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian K30. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ye dongeng karangan Uwa Tatang teu karaos ayeuna nincak bagian K30. Para mitra kaum dangu, dongeng urang teraskeun deui para wargi sadaya, mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung, mangga urang teraskeun. Sakumaha nu kauninga salim ujug-ujug nyarekan kaki jagra nu kakeradatan. Bari kituna make jeung ngagebrag meja sagala. Puguh si Pandul kuat ngarenyag tuluy colohok mata simeuteun si Ganusawan. Disangka kumaha mah can balik atuh Agus. Engkoan eueuh nu ngabejaan ka ditu atuh saja batik kitu teu ka mana-mana sote dumeh itu Ki Jemlung. Jeung Ki Adnawi meunang kamusibatan cilaka atuh ceuk Ki Jagra. Nyarita bari melenguk si Ganusieun. Kumaha? Pangdenge si Jemlung jangan Adnawi cilaka? Nya puguh cilaka kunaon? Nya eta ari alat tanama aya jelema limaan palabas sasak beusi dina pepengkolan anu rek ka urang teh. Geus kitu? Nyan si jelema nu limaan teh diparegat ku kuring jeung ku Ki Jemlung harita teh. Kadut Ki Adnawi maksudna biasa we rek dikorobot eusi pesakna. Ari kitu ngadon ngalawan atuh der we Ki Adnawi tarung jeung nu saurang. Sanggeus Ki Adnawi cilaka disambut ku Ki Jemlung. Kitu keneh manehna ge kabeunangan. Anu kacidaparna nama itu Ki Adnawi palaba igana beunang pisan ku congos siku-siku. Barang kuring rek ngabantu kabur ditarewa ku opatan. Atuh kuring mah teu bisa unggah peta harita teh. Seki Jagra rada ngabohong. Majarkeun manehna rek bebela pati kalawan kabur ditewa ku opatan. Sok padahal manehna teh harita ngejat. Beuh tampolana. Meuni eueuh nu sababenuleun pisan manusia. Jol ieu teu beunang diaranelekeun pisan. Si horeng ting haraok teh ukur galedeg ngerong we wungkul. Eta si Adnawi jeung si Jemlung cilaka teh dihurup ku Jagra. Henteu teh dihurup biasa pada saurang. Coba eta. Pada saurang nepi ka pacunang kitu. Kalamun sorangan dihurup ku puluhna jalma meureun. Dasar manusia garoblog kabeh. Eta si laing apal kana rupa manusana. Cek Salim lain aya kudua mangkarunyakeun. Kanu cilaka malah amek setengah ngajejele. Lamun panggih mah pasti apal Agus. Ngan teuing atuh da saha jeung urang manana mah tapi harita nu saurang nyarita ka kuring. Rek ngabantu cenah ka Agus. Nya maksudna ku manehna mah rek mangneangankeun Nyi Darsi. Samala ku kuring dibejakeun Nyi Darsi diiwat ku si Tajudin. Kalawan naon kapanggih ku Nyi Darsi mah rek dibawa ka dieu. Lamun panggih jeung si Tajudin kalawan beunang kacerak leleg rek diserengkeun ka Agus. Lamun kapaeh rek dibawa huruna kitu. Tema Ki Jagra ngajelaskeun sakumaha caritaan Tajudin. Geus kitu leng Salim meunang sawatara menit ngahulang teu lilapok tumanya. Eta kulaing ditanya saha ngaranna. Puguh ditanya mah samalah padumukanna ge ditanyakeun. Ngan manehna teu daek ngajelaskeun pokona teu perlu nyaho kana ngaran jeung padumukan dewek cenah kitu. Sabab bisi ka emper-emper kanu ngiwat Nyi Darsi. Saha atunya? Wah si Tajudin mah kitu manehna pura-pura ngarah ka pianel ku si laing. Sabab sakanya hodewek jeung pangakuan ti indung bapana Nyi Darsi. Nu mikahayang ka Nyi Darsi ti bari toge lintang ti dewek jeung si Tajudin.
Lamun kitu nu mikahayang ka si Darsi aya 3-4 urangna, kakara dewek moal gede teuing sangkaan ka si Tajudin. Cek Salim. Siga nu geus terus rasa yen Tajudin akon-akon memang eta ge nu ngarag-rageun Ki Adnawi jeung Ki Jemlung teh Tajudin pisan. Nya kusaha atunya tapi keun atuh sugan ge dipangneangankeun kudu rek dibegal ku Mamang teh Agus. Da ceuk maneh ge lamun Nyi Darsi kapanggih rek dianterkeun cenah ka ieu kitu. Cek Ki Jagra satengah ngalelemu hate Salim. Nya teh mah si Darsi aya nu nganterkeun ka dieu. Cadu aing mah kudu dek ngarawatan malah dipodaran sakalian. Kateu ari ku aing dirawatan ge. Dari dirina geus pangacakan batur masuk di najis teuing aing mah. Sarua jeung ngalebok runtah atuh. Dari eta si Adnawi jeung si Jemlung kumaha? Ayeuna katutuluyan teu? Cek Salim satuluyna nanyakeun Ki Adnawi jeung Ki Jemlung. Ayeuna mah rada mendingan sabab dipangubarankeun ku Mang Manta. Kubuhan manehna mah da sok rajeun tulang tulung kanu gering teh. Ari katamah-tamah ieu deui. Pokona mah barayana Ki Adnawi atuh barudak nu marengan Agus ge kamari kamarana meuni asa sarimpe kieu geuning. Kabeh ge can baralik masih keneh tinggal laprak ngalurus Nyi Darsi. Ngan dewek balik sorangan. Sabab di dieu eueuh sasaha. Aya ge si Omlen tara beunang diandelkeun. Hariwang sieun inung bapana si Darsi ngejat. Sabab ku dewek dicarek ulah kemana-mana satungtung anakna can kapanggih. Nya muga-muga we sing kapanggih atuh ku barudak Agus. Eta Mamang rek balik heula sabab melang ka si Jemlung jeung Ki Adnawi. Ujung ka ditu. Ngan di mana si Adnawi jeung si Jemlung jarak jaga dari dieu nya. Nya puguh atuh teh mah Ki Jagra. Jerut turun tuluy ngagedig balik. Balik deui ka panganjerekanana. Ari Salim harita indit katampian beberesi sabab waktu geus burit. Geus ampir aya kana samingguna Salim nunggu-nunggu murid anu keur ditetah teh neangan Nyi Darsi. Saurang ge can aya nu datang. Atuh teu matak aneh lamun Salim asa tambah jengkel hate. Nepi ka indung bapana Nyi Darsi geus aya sababaraha poe boro-boro ka dirina. Ada ka dikiriman teh samodaya sasari. Ditempo ge geus henteu sabab Salim ngarasa keheul. Tapi isukna kira bada lohor. Waktu Salim keur luntang lantung di buruan pucenghis. Muridna kurang leuwih 7 kakara baralik samalah ngiringkeun saurang awewe nu pakean rarangsa. Barang ditegas-tegas horeng awewe nu keur diiringkeun ku muridna teh tayalian Nyi Darsi. Tina kituna pikeun Salim lain ngarasa atoh Nyi Darsi beunang ku murid-muridna. Malah nafsu ngagugudug, huntu meuni teu sirikna ti kekereket. Tuh geuning beunang anak si Jabrik teh. Meuni teu beda tinu gelo pakean rarangsa. Palang siang tas diparaksa ku si wabalak si Tajudin nya. Keun sia sina karasa ku tulang beheungna. Ku aing rek disiksa setengah modar, sama rek didugulan huluna. Akina ngabelaanna dipodaran sakalian ku aing mah akina ngabelaan mah. Kitu gerentes hate Salim tuluy ngagegeros si Omlen. Meuni cocorowokan matak pikaya riwangan. Omlen. Kulan. Teh si Omlen ti pipir kalawan teu leleda. Gancang nyampeurkeun ka hareup. Naon kilan ceuk? Udah anak si Jabrik beunang euy ayeuna mah euy. Uluh. Nya we kilan ceuk aduh. Karunya teuing kilan ceuk pakeanana ge meuni rarangsa kitu geuning. Cek si Omlen bari mencerong kanu keur ngabring-ngabring dina galengan sawah. Dah. Watir-watirna nahaon sia. Awewe kitu patut dipikawatir. Deulekeun sia ku lain yang kieu. Cek Salim geus ngageremet. Hayang geura-geura pajongho. Teu sakumaha lila Nyi Darsi jeung murid-muridna Salim geus deukeut kaburuan. Kalacat Salim unggah ka tepas ngajega bari nulak cangkeng dina lawang. Barang Nyi Darsi geus unggah digiringkeun ku muridna Salim, gek diuk harita cecamewok dihanap. Sedengkeun Salim geus teu kuat nahan pinapsueun, kek buuk Nyi Darsi dijambak meuni bangun nu iji deunaker. Ieu dayang butut teh teu uyahana keracungur sia kawas lain anak jelema we. Di mana panggilna anak si Jabrik teh we? Cek Salim budina semugeun. Pok muridna saurang nu katelah si Onyon nemalan. Ti ditu kilan ceuk deukeut situ bagenit. Tadi nama moal acan pada nyelampeurkeun komo si Sudin tama. Rek ngabaratak lumpat disangka kuntilanak atuh da. Atawa da demit sabaya di sisi cai keur cunglik we. Ngan kukuring jeung ku baun disampeurkeun. Barang diteges-teges teh orang Nyi Darsi atuh teu loba deui carita. Geus sidik mah tuluy ditarewak. Si Onyon ngajelaskeun. Dina perkara tepung jeung Nyi Darsi anu harita Nyi Darsi keur inghak-inghakan ceuri. Pantes we disangka kuntilanak oge. Da jeung sanyana atuh ningali kaayaan kitu mah badis pisan.
Mun tadi sakalian lepkeun ka situ bagan dieu teh sabab percuma digubung ka dieu ge. Awewe geus rujit kieu mah. Ngomong sia dayang butut sia. Dibawa ka mana ku laki-laki goblok teh deuleu. Jeung sabaraha kali sia digunesika. Jawab sia. Namun teu ngajawab ulah ngarepkeun sia hirup deuleu. Bodaran sia ku aing sakalian jeung aki sia nini sia diparagatkeun nyawana ku aing. Ayo ngomong sia dayang butut. Ampun Kang Salim, ampun. Kuring mah teu rumasa digunasika sakali-kali acan. Ampun Kang Salim, ampun. Nyi Darsih ampun-ampunan bari ceurik sabab ku Salim ditampiling satakerna. Wah, montong mungkir sia. Aing lain boron rodek hulu deuleu. Aing moal beunang di bobodo, pasti diri sia geus dihakan ku si Wawelek. Lamun sia teu saruana mah piraku aya kana 10 poena teu mantog. Mana kitu ge sia boga rencana ti tadina, rek nyieun kanircaan deuleu, rek jinah jeung lalaki edan. Dasar sia lain anak manusia. Si kurang ajar teh sia. Rasakeun ku tulang beung sia, rasakeun ye. Cebet Salim tuluy-tuluyan nampilingan Nyi Darsih. Nepi ka irungna getihan malah kuat kacungkal jumpalit. Da pugu ditampiling kudu karanjingan hawa nafsu teh. Ongkos sifat Salim lamun geus amek. Tara ieu aya ras-rasan. Kajieun kasaha-kasaha sigana can ngajehjer macan puas. Harita Nyi Darsih sakitu geus gagara bagan ge. Bari jejeritan malah leuwih rosa disiksa. Beungeutna geus gareuneuh tapak diteungeul harita teh. Awak geus careda tapak disiksa. Bibir jantowor tapak didagor-dagorkeun. Geus moal henteu sirah Nyi Darsih eumeurna. Nya ditilik kana kitu mah telenges naker. Harita Salim ngarawel buntut cucut. Kalawan teu loba dipikir deui Nyi Darsih keur ngudupung bari jejeritan. Dihantem dibabukan ku buntut cucut. Atuh awak gartihan kitu deui beungeut geus ampir teu puguh rupa. Siap cekuk bobokong Nyi Darsih ditajong. Nepi ka ngakulitik kaburuan. Celeng Salim luncat muru deui sarta ngaheumatkeun buntut cucut. Ciu ceger awak Nyi Darsih. Tuluy dirangketan nepi ka kakerjetan. Tapi saurang ge anu aya di dinya eueuh nu wani ngahalangan malah ting purungkut. Komo si Omlen mah meninungkupan beungeut sorangan ku tega-tegana. Ku teu tega-tegana ningali Nyi Darsih keur disiksa ku Salim. Atuh Nyi Darsih jejeritan asa beuki tarik. Keur kitu torojol Bahru minta. Akina nyampeurkeun sabab ngadenge sor awewe jejeritan. Katama-tama aya nu ngabejaan. Ya Nyi Darsih keur disiksa ku si Salim. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Jang Salim. Sing inget Ujang. Ulah kacida-cida teh nyiksa teh Ujang. Cek Bahru minta bari nyerilik ngadeuketan. Tapi keur Salim boro-boro kasadar malah malik ngababuk beungeut Bahru minta. Ceger. Tungtung buntut cucut harita. Kana beungeut puguh we. Bahru minta harita ngerejet. Nungkupan beungeut keur kitu ned buntut cucuk meurit kana beungeut rek dicentok satakerna. Turuglug Bahru minta kagusur. Sanggeus deukeut cakuk kulu angeun dipapag ku pereup kenca. Harita keneh Bahru minta para mitra sadaya ngarekeng awak moyongkod. Taksiran hulu angen karasa seueul. Kak buukna ditongtak lengak Bahru minta ngalengak. Keur kitu teu anta parah deui. Bahru minta ditotong ku siku. Gelegek Bahru minta utah getih. Kalawan terus ngegedebut rubuh. Sirilik Salim muru deui ka Nyi Darsih. Ceger. Harita Nyi Darsih dihanca awakna dibabukan ku buntut cucut. Para mitra kaum dangu, harita Bahru minta maksakeun maneh nangtung nu maksudna rek lah-lahan nulungan nu jadi incu. Sirilik Bahru minta nyampeurkeun bari awak rada popoyong kodan keneh. Nya atuh ari geus deukeut ari gilek Salim malik kalawan sakilat nyabut peso balati. Bres. Lubat. Bahru minta ngoceak terus jejari jegan. Bari nyeklan perah peso balati nu nancep kana beuteungna. Akhirna bruk Bahru minta rubuh getih tina beuteung meni buburialan. Maseuhan sakujur awak sirilik pamajikan Bahru minta muru. Bari rawah riwih nu maksudna marek muru nu jadi salaki. Tapi teu bisa kebat kakara nyirilik oge geus ngajerit manten. Matak ngalenyap kana hate nu ngadenge sabab Salim rikat. Nyabut peso balati anu nogel dina sela-sela beubeur muridna. Kalawan teu tatapasini balewer peso balati dibaledogkeun. Meneran pisan kana dada masarna pamajikan Bahru minta. Atuh bru masarna rubuh patunyang-tunyang jeung nu jadi salaki. Kalawan teu kungsi 10 menit
Bahru minta jeung pamajikanana nepi ka hanteuna ngajoprak di buruan karibanusan. Luar biasa Salim para mitra kalakuanananya. Teu emut anjeunna yen nemahan pati teh kaasup dosa nu cukup ageung. Dosa ageung para wargi sadaya nemahan pati batur maehan kitu. Dosa ageung. Marukan teh kumaha sedeng anu nyawa teh kagungan nu maha kawasa kitu. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun manusia anjeunna anu nangtoskeun pati hirupna manusia tapi nah atuh Salim wani-wani anjeunna make maning maragatkeun nyawa batur. Ieu para mitra sada jauh kana didikan agama tuda Salim. Numawi para wargi urang madu sing caket ka agama teh. Kumargi upami urang caket ka agama mah terang dibatal haram. Kitu para mitra sadaya. Ngartos kana dosa kitu. No model Salim da teu ngartos anjeunna mah naon anu dosa kasebut dosa mana nu henteu. Teu terang dibatal haram model Salim. Da jelema anu salilana ngajujur nafsu ngumbar amarah tunggul dirarun catang dirumpak. Salilana digugulukeun ku setan we para wargi. Setan teh geunaheun ningali jelema model Salima. Lantaran jadi balad manehna kitu nu mawi. Namung sok sanaos kitu para wargi sadaya. Geura mangga. Da parantos janten katangtosan atuh. Sing sakur jelema nu midamel hiji padamelan boh sae boh awon, hiji waktos anjeunna bakal dibalitungkeun. Melak cabe moal jadi bonteng. Kitu sawangsuna melak bonteng moal jadi cabe. Melak goreng moal hade tungtuna tetep ae goreng para wargi. Teu karaos di dunya, awal akhir di akhirat parantos tiasa kabuktoskeun. Lantaran ke di akhir mah ngaromong sorangan, leungeun ngomong sorangan, mata ngomong sorangan, atuh pon kitu deui suku ngomong sorangan, bibir ngomong sorangan para wargi sadaya. Moal tiasa ngabohong, hate ge ngabejakeun. Da cenah ngomong dipake anu, ngomong anu, yeuh dipake maehan leungeun teh. Dipake maledogkeun ku peso cenah kamasarna. Ngomong sorangan para wargi sadaya. Awal akhir mah numawi teu karaos di dunya ge tangtos di akhirat baris aya balitunganna. Sedeng balitungan engke wah dina poe akhir kacida pisan para mitra. Pang panjang-panjangna hirup engke mah para wargi. Sedeng di dunya hirup teh dan samentawis ate. Samentawis cenah hirup di dunya mah para mitra. Ngan sakolepat kitu numawi urang mangfaatkeun hirup nu sakolepat ieu pikeun ibadah. Ibadah teh nyaeta di antawisna urang neuleuman hirup di dunya bari urang neangan pibakeureun di akhirat. Neuleuman hirup di dunya tangtos urang kedah dudunya. Dunya wal akhirat ku urang dipaju sigar tengah teh anu disebatkeunana mangga urang teraskeun. Para wargi anu mulya sakumaha nu kauningan. Harita oge teu kungsi 10 menit Bahru minta jeung pamajikanna nepi ka hanteuna ngajoprak di buruan karibanusan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanajan bari awak Nyidarsi geus teu puguh rasakeunana. Ari ningali nini jeung akina ting jaloprak mah garuyang getih. Maksakeun maneh-manehna ngojat terus ngarangkul, layon ninina bari ngagero. Nini, Nyidarsi terus ngaguk-guk ceurik bari nyuuh kana dada layon ninina. Keur kitu seak cekuk awak Nyidarsi ditajong kuat ka tiguliti ka sisi pager. Serepet Salim ngalugas bedog, nu maksud rek maragatkeun nyawa Nyidarsi nu keur ngudupung keneh. Jung bedog diangkat rek nigas pondok Nyidarsi. Nah atuh, bareng bedog rek diheumatkeun teu kanyawan ti mana torojona. Ujug-ujug jeleng saurang jajaka luncat sarta ngabanting bedog kusi-kusiku. Tak, purinyae. Tina bedog ngaburicak bijil kemangseun. Samalah bedog rada ngoleweng. Gilak Salim ngalieuk ana breh saurang jajaka. Daya lian ti Jakaria nu maksud rek nulungan Nyidarsi. Sedeng murid Salim kabeh careuleumut. Siga nu kasima sabab teu kanyahoan ti mana torojona. Ujug-ujug aya we. Puguh amarah Salim jadi malik ka Jakaria. Para mitra kaum damu. Ku ayana harita anu nulungan ka Jaka Nyidarsi. Hiji budak jajaka puguh amarah Salim jadi malika si Jakaria teh. Babi sia. Sa sia teh kurang ajar. Cek Salim ti popolotot di barungku ambekan ngahegak. Kadorong ku nafsu ngagidir. Nu kurang ajar malain aing geuleuh tapi nu kitu ules. Leuwih ti kurang ajar malah kasebut manusia biadab sia. Manusia geus jadi komplotan setan. Malah nu dirajaan ku iblis.
tega nganiaya kanu tanpa dosa. Ayo jeung aing deuleu rek silih ala nyawa jeung bangsat jeung sia teh. Sok sia ala nyawa mah bangsat kitu maksudna urang mitra. Tema Jakaria nafsuna ngagidir. Panon mureleng teu beda ti mata macan semu sinaran. Puguh amarah Salim kagila-gila. Kalawan teu loba nu dipikir deui bedog nu tadi rek dipake maragatkeun nyawa Nyi Darsi. Jadi mali siuk bedog di ematna sataker kebek. Kuat kang ngahiuk bangbaraan. Puguh lamun segan nu cileureun mah geus nanteu. Sirah ngagelencengan bubuhan ningang kajal manu cukup kawani jeung pinter deui. Sakilat Jakaria ngalelepkeun sirah. Blos. Bedog Salim nyamos matak seueul kana hate. Tidinya kolebat bedog ngolebat ti beulah kenca. Maksudna Salim rek nyusul tepus nigas cangkeng. Gilak Jakaria ngalegot ka beulah katuku. Bedog Salim harita para mitra. Ngabletrak di babuh kusi-kusiku dina bantingan kepang. Atuh bedog rada ngoleweng keur kitu Jakaria jadi malik nyusul tepus. Beureup kenca nu keker jeung badag ngahanca kana tulang iga. Dina tenggelan tugar gunung nu cukup rosa. Jabron. Salim kasebut jawara ge ari dibere tenggelan sarupa kitu mah poho di kaera. Make nyebutkeun aduh tuluy dadayag dagan. Sabrut Jakaria muru deui bari nyudukeun congo siku-siku lempengan beuteung. Ngan orok kaya Salim. Sasat Salim ku waktu ieu beunang disebutkeun geus manjing saehu. Manehna teu eleh rikat barang tang tungtung siku-siku geus nampe. Gentak ngadoyongkeun awak ka beulah katuhu. Ciel, modar si setan. Kurowokna Jakaria matak sentar. Geblos tungtung siku-siku nyamos. Sakiceup kareret ku Salim awak Jakaria rada nyolonton. Puguh meuni asa ngeunah-eunah punuk Jakaria dihanca ku siku kenca. Dina gerak pancuh nu nyel. Beru Jakaria ku waktu ieu rubuh nangkuban. Samalah siga rada ngaheungeu da katingali kuno araya tarangna nyuuh kana taneuh. Geura samat inung bapa sia deuleu. Bapak Nini Aki Uyut Jangga Wareng kakait siwur geura cipta lawang neraka sia jajakaedan. Ayeuna datangna panagihan ka manusia tukang ngarebut pamajikan batur. Rasakeun ku tulang beung sia. Ciat. Salim jadi leuwih garang Salim bedogna diheumatkeun ku dua leungeun. Tapi aya ku teu sangka sacongo buuk Jakaria rikat malik tina nangkuban jadi nangkarak. Kalawan siku-sikuna dipake nadah bedog. Prak, bunyai. Bareng jeung kitu dampa suku Jakaria ngajejek kana dada. Ait, jungkal Salim ngajungkal nangkarak bengkang. Jeleng Jakaria luncat maksud rek nyusul tepus neng nyerag beungeut Salim. Tapi Salim rikat ngagorentel ka sisi. Atuh dampa suku Jakaria ukul hasil neng nyerag dan. Sakilat bedog Salim ngolebat nyasar ti handap. Rek ngabajeg suku Jakaria. Belesur Jakaria rikat ngajaul miceun pibahyaeun. Korejat Salim ngorejat kalawan bedogna teu antepan ngubeng dina siraheun. Lep Jakaria ngalelepkeun sirah. Seak bedog Salim ngolebat deui ti gigi rek nigas tak. Gilak. Jakaria dua kali ngadoyongkeun awak. Geblos bedog Salim nyamos ukur ting hariuk nigasan angin. Jakaria males ngabantingkeun siku-siku rek ngahanca sirah ngan orok kaya Salim teu eleh rikat. Ngagentak ngareuneuh bareng jeung kitu terus ngolebat ka beulah kenca kalawan Salim ngirimkeun gempuran peureub kenca nu keker. Cebrod galikeun Jakaria ngadalikeun. Sabab kabentur sirahna ngan orok kaya bedog Salim ngacreng di sepak ku Jakaria. Tapi najan kitu keur Salim teu leungit andelan, manehna gentak ngarawel cameti buntut cucut nu ngagoler dina taneuh gigireun Nyi Darsih nu keur ngudupung. Cameti dicokot sarta malik kabireung. Jakaria masih keneh dadali degan. Teu tata pasini deui Salim muter-muter cameti sarta dimat ngababuk beungeut. Ceger tungtung cameti meulit kana beungeut. Puguh Jakaria ngarasaripuh terus dadayag dagan. Bari beungeut geus ngagaralang gartihan. Ceger cameti meulit kana siku-siku. Durug Jakaria ditongtak. Sanggeus nampe disusul tepus ku peureub kenca ngagejerot kana cukang irung. Jabrod. Aduh. Jakaria ngagoak nyebutkeun aduh bari ngalengak. Keur kitu ditimpah deui dadana ku gempuran peureub leuwih rosa batan tadi. Jabrod. Jungkel. Jakaria daek teu daek ngajungkel. Samalah siku-sikuna ge ngacleng jauh naker.
Nyaan ditilih kana kitu nama para mitra Salim asa tamah garang. Leungit dirasa kamanusaan. Harita Jakaria keur ngajoprak dina taneuh terus dihanca ku cameti. Kuat kagogorentelan kaditu kadieu. Samalah nyidar sih 2 kali kababu. Jeleng Salim luncat ka hareup. Muru deui Jakaria. Regenyeng awak Jakaria diangkat mun siganu hampangeunnaker. Terus diputer-puter dina siraheunana. Geus kitu beleuwer Jakaria dibalangkeun. Gubrag Jakaria ngagubrag kana golodong. Tapi sakitu rada kuat Jakaria ngorejat deui, malah nyeureudeg sabab kabireungeus Salim lemor. Ngaso heula para mitra. Cangkeuy ngaso heula ngaso. Wah, tarung jago teh atuh lain bantrak-bantrakeun. Dina ngadukeun ge para mitra 2 jago mah edun atuh. Aduh, mangga ngaso heula ngaso. Para mitra kaumdang, sakumaha nu kauninga Jakaria ngagubrag kana golodong. Tapi sakitu nama rada kuat Jakaria ngorejat deui malah nyeureudeg sabab kabireungeus Salim lemor. Saberuteg dada Salim ditengar, dayagdag Salim ngadayagdag. Gilek Jakaria muterkeun awak bari suku sabelah diangkat. Jabrod di sukuna hasil ngabanting beget Salim. Temahna Salim malik ngajungkel, jeleng Jakaria luncat, muru nu jadi lawan. Cegdak-dak Salim dicekel ku 2 leungeun sarta dijungjungkeun. Sanggeus rada ajeg dihanca hulu angeunna ku 2 gempuran peureup. Salim ngaharkeng tayohna karasa seueul. Awak rada moyongkod dina kituna Jakaria malik garang. Teu mikirkeun kana kanyeri urut dihanca ku cameti. Ngan gilek we Jakaria muterkeun awak teu beda ti panggal. Hiu jabrod sukuna ngabanting kana beungeut. Atuh tumrapna ka Salim rada lumayan kuat ka ngadang heap. Keur kitu Jakaria ngebrehkeun gerak orai sinuk notong. 2 ramo leungeun kenca katuhuting colocos ngahancam ti koro. Puguh murid-murid Salim geus rareuwas malah geus boga timulu pasti. Salim bakal kasoran ku Jakaria. Dina kituna ading-adina Salim rek bebela pati. Manehna narik pera bedog nu maksud rek ngahanca Jakaria. Tapi teu kebat sabab kaburu dicekel leungeunna ku Ki Jagra. Tapi timuru murid-murid Salim nyalahan. Buktina Salim masih kene bisa nyalametkeun diri. Ku jalan ngadoyongkeun awak kagigir. 2 capit kurang ramo leungeun Jakaria nyolocos nyamos teu keuna kana sasaran. Bareng jeung doyongna awak Salim leungeun kenca teu kanyawan ngabanting puhu ceuli. Jabrod tadi deug Jakaria jadi ngadaligdeug. Dirinya dipoino di palabah bobokong disepak. Jabrod curalit bleg Jakaria ti beubeut. Biritna ti teuneut kana batu kuat ka ngaheungeu. Atuh geus teu katingali kitu mah Salim nyusul tepus. Beungeut Jakaria disepak, jabrod jungkel Jakaria nangkarak bengkang. Dirinya dipino deui dadana ditenyerag mangkaning dampal suku Salim jebrag, nyabadag. Jakaria ngaharekeng bibirna nyengir. Atuh para mitra dampal suku Salim terus nenyeragan dada. Barang katilu kali nenyerag, pigelang suku Salim ditewak sarta dijongklokeun ka tukang. Dayagdag Salim ngadayagdag. Korejat Jakaria ngorejat bari ngarawel siku-siku. Sanggeus karawat saberut narajang bari nyudukeun congo siku-siku dibarengan ku sora nu matak nyentar. Jeleng Salim teu eleh rikat manehna ngejat ka sisi bari suku nyodok bedog anu ngagoler dina taneuh. Belesur bedog ngabelesur rekep disanggap. Curelat Salim ngajurelat ka beulah kenca. Meh bareng jeung malikna Jakaria rek nyusul tepus ngabanting tarang ku siku-siku. Hiu klep Salim harita ngalelepkeun sirah. Teu kanyahoan bedog Salim ngolebat ti gigir. Hiu plek sek seseukeut bedog nimpah kana pigelang leungeun. Kriet Jakaria ngarejat. Keur kitu ditimpa deui plak kuprak siku-siku murag. Plak plak bedog Salim terus ngahanca leungeun. Jakaria ngarasa ripuh leungeun nu katuh gudawang, getihna nyarak celakan. Waktosna para mitra sadaya.